Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal makan. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Fi sababi walimah min walimati li maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasuku khairan illallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da wajib jaiz bentani ida sorfi amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidon wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqad qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati haqqun li ummati. Qala aidon man amalan nasa fala yadlimuhum wa idza kalamahum fala yukdzibuhum wa idza wa'adahum fala yukhlifuhum lazimat ukhuwatuhum wa harumas fibatuhum. Kama kola pribahasa anu geus teu aneh kukula dicarita-carita bu cekolot urang baheula. Cung alu-alu ti kukur ngadu, kajalan kaci kadu, enteng-enteng kulit banteng, kahilir kagirang, manggih batu patu tumpuk, manggih bata patolek tak, ai kana tak-tak. Aya anu apal urang di aya? Teu aya. Sing horeng si mana horeng. Pribahasa kolot baheula mah aya eusian. Pribahasa kolot baheula mah aya artian dina pangulinan teh aya maknaan. Cung alu-alu ti kukur ngadu, kajalan kaci kadu, enteng-enteng kulit banteng, kahilir kagirang, manggih batu patut tumpuk, manggih catang patolek tak, ai kana tak-tak, kajunting jalma palulur jabatan, kajunting jalma palulur pangkat, anu sugi, anu miskin, kiai, pejabat, masyarakat, kabeh bakal dibuatkan karena tak-tak. Intina manusia di alam dunia bakal maut. Kama kola pribahasa pabudak zaman now. Dari mana datanya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah berjumpa mukanya beda. Ikan acen kalau kacian deh lu. Kama kola itu malif fi kitab alfiyah farfa bidami wal siban fatha wajur kasra ka dzikrullahi amdahu yasur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Anu kalintang dipihormat para alimil ulama, para kiai, para haji, kum kasadayana, anu disebut satu persatu namina, wabil khusus, penceramah anu pertama kakanda, para ulama urang, para kiai urang, anu disebut satu persatu namina, kum kasadayana, pamudah-mudah sing ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Dibarokahkeun ilmuna, amin. Jauhkeun balaina, amin. Tambih-tambih rizkina, amin. Tambih-tambih istrina, amin.
Ya Rabbal. Setuju Bu, setuju. Ting torek. Sedangkan Bu, kategori istri mah tilu di mana ge? Deku saneel teh. Tilu kategori na nggih 1, 2, 3 tilunya. Jadi lamun para ulama, para kiai di dieu eta pamajikana hiji lain istri kategorina is one. Dol nu tadi lah penceramah ti heula boga pamajikana hiji eta lain istri is one. Laju cenah nu ngomong cenah tilu kitu kahayang. Ngeun sieun kana ibu negara. Modar aing deh. Padahal benar kategori nama tilu. Jadi 1, 2, 3 kategori istri eta tilu. Jadi lamun para kiai, para ulama bawa pamajikan hiji, eta lan istri ngaranna iswan. Kumaha lamun 2 istu. Tah lamun geus tilu kakarak istri. Kumaha lamun 4 isdet podaran sekalian piraku tilu ge teu seubeuh. Intina mah mudah-mudahan para guru, para kiai, para santri sing dibarokakeun ilmuna, dimanfaatkan ilmuna fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak ketinggalan pura saya mengerti kehormatan ka Bapak Meratibul Kalam anang patar semua terus kabar sekali aja pada saya hadis sadayana anu mudah-mudahan anjeunna tapi kabulianan amin. Tidak ketinggalan pura saya mengerti kehormatan ka Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak dan Ramil, para Bapak Kepolisian, Kumka Sadayana, jajaran aparatur desa, mudah-mudahan anjeunna ngajawat di alam dunia aya dina adil tur bijaksana amin. Pancen ngorocok amat. Tidak ketinggalan pula saya mohon kehormatan ka penyelenggara PHBI, para panitia dina malam ayeuna diiringi dengan tema mana temana ieu? Aju. Teu bogaan duit aku mah ieu. Deku Chanel aju kuliah ngomong naon ieu teman. Nak juru sakatimuna bae mah. Bisnis pokona mah. Jadi mudah-mudahan para panitia penyelenggara dina malam ayeuna naon rupi tuangan serang leuteun partos tercelenggah partos tercurah dina malam ayeuna terus hartana anu parantos diimpakeun dina malam ayeuna kangge ngareriah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngabalas dengan balasan anu berlipat-lipat ganda amin. Tina 1000 ngaja 2000 tadi ngaja 2000 ya Rabbal. Kehormatan anu paling istimewa. Kasangkan karo bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, pemuda sareng pemudi, santriawan, santriawati, jandawan oge jandawati, kum kasadayana, anu nampa hadir dina ieu patempatan. Pemudah-mudahan urang sadaya kaeng mafirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jam sabaraha gitu ieu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji anu wajanten panghias ati ieu urang piteun ka Allah nu Maha Suci. Puji anu wajanten panghias rasa ieu urang piteun ka Allah nu Maha Kawasa. Syukur yang menjadi pitutur para dulur, dulur anu salembur, dulur anu sadapur, dulur anu sakasur. Ieu urang pintenkeun ka Allah, yakni Allah Zat yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, jasmani sareng rohani yang yakin tidak ada satupun pangkat manusia yang dapat menghitung nikmat Allah. Sekalipun ranting-ranting pohon dan pulpennya, dedaunan dan kertasnya, lautan dengan tintanya, tidak bakal bisa terhitung apa yang namanya nikmat Allah. Walaupun itu oleh Bapak Doktor, walaupun itu oleh Bapak Profesor, komputer yang sudah dikatakan alat canggih di dunia modern, tidak bakal bisa terhitung apa yang namanya nikmat Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, cek Allah, andai antum semuanya menghitung atas nikmat aing cek Allah, la tuhsuha, moal kudu kahitung aya sababarahana. Betul apa betul? Benar apa benar? Iya apa iya? Gurih anjay. Salat dan salam semoga tercurah dan tercucur kepada baginda junjungan kita, Kangjeng Rasul yang berbudi luhur, Kangjeng Rasul yang amat masyhur, Kangjeng Rasul yang patang mundur dalam bertempur, Sayyidina wa Nabiyana wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka keluarga oge sahabat soatna berikut urang sadaya yang telah membawa agama Islam dari zaman gelap hingga terang menerang, yang telah membawa agama Islam dari otahir yang telah membawa agama Islam dari kegelapan hingga terang menerang. Mudah-mudahan urang sadaya kumpulan ieu patempatan sebagai umat paling butitina kayak sahabat uzma engke di menjajah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangka anu pun anu salajengna para mitra pamirsa kaum dangu sadayana
Alhamdulillah urang sadaya tos 50 dina ieu kampung Mengkok ngaronyok dina ieu teu perkasa diterima suci kana terima kawasa sakali deui pamudah-mudahan urang sadaya diampura dosa amin. Dijemarkan miliki rezeki urang anu barokah amin. Panjangkeun umur urang anu barokah amin. Nu can kawin singgera kawin amin. Anu can boga anak singgera boga anak amin. Nu boga hutang euy geura kabar hutangna amin. Nu jomblo geura kararawin amin ya Allah ya Rabbal. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Hayu ora sadayana munajat kanu kawasa nutus nyipta alam dunia berikut sarang isina as-salatu alan Nabi orang sararea kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana aram koresnya basana as-salatu alan asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi sultanil aulia panutan urang sadaya Abdul Qadir wastana ti nagara Iran asalna as-salatu alan mu'ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Langsung aja ya biar tereh balik oke. Udah cara rangkelen berbicara tentang maulid Nabi. Tangtu di dalamna ayat hikayat. Berbicara tentang hikayat, maka di dalamna ayat azimat. Berbicara tentang azimat, insya Allah menjadi hikmah. Sebagaimana Kangjeng Rasul punya bicara, cek Kangjeng Nabi, syafaati hakun li ummati. Syafaat kaula hak pikeun umat kaula. Torojol beh sahabat nanya, cek sahabat teh, ya Rasulullah, nu tadi ku anjeun disebut-sebut umat nu mana ya Rasulullah? Apakah kami babarengan jeung anjeun tiap sore, tiap peuting, tiap isuk, tiap sore, tiap peuting, tiap beres, no peuting bahkan unggal poe kami babarengan jeung Kangjeng Rasul? Apakah kami lain umat Kangjeng kitu? Lah cek Kangjeng Rasul, bal antum ashabi, anjeun mah sahabat. Laju umat nu mana Kangjeng? Kaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minu nabi walam yaroni. Hiji kaum yang tak pernah mendengar suaraku, hiji kaum yang tak pernah melihatku, hiji kaum yang tak pernah bertemu denganku, tapi kaum tersebut selalu iman padaku, tapi kaum tersebut selalu ngagungkeun dina bulan Rajab, kaum tersebut selalu ngagungkeun dina syariatku, kaum tersebut selalu ngagungkeun dina kelahiranku. Alhamdulillah. Inilah momen anu sangat luar biasa. Timbul pertanyaan, cek ibu-ibu mang santri, etala urang kudu ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah. Kunaon sebabna mang santri? Aya sebab di saat aya sabab pasti aya musabab. Segala macam sesuatu aya sebabna aya musababna. Kunaon sebabna cenah mang santri? Ku urang yeuh Kangjeng Rasul kudu diagungkeun, ku urang yeuh Kangjeng Rasul kudu digede-gede. Tingali hiji sejarah waktu Nabi Adam alaihi salam di bener rada kalurkeun kayak kula kahandapkeun kayak kula kalur deui aing teh tulus benangtung lagi isin kayak datang ke mana tadi abi gara-gara eta tekanan ge aing mah tinggal hiji sejarah waktu Nabi Adam ditiup roh kusaha ku Allah teh buah eta Nabi Adam gugah pas menjina gugah ningali kana pintu ieu kenceng
Atuh kumaha aja kenceng. Tuh mus nu di imah nu kencengnya. Kayak nu kenceng tah ada kendoran saeutik. Jadi kendor teuing ulah, kenceng teuing ulah gitu. Kayak naon deui tadi abi ngomong heuh aing mah. Aya bae picilakaeun heuh. Waktu Nabi Adam ditiup roh pas menjadi gugah eta Nabi Adam teh pas ningali dina pintu surga aya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanya Nabi Adam ke Allah teh, Gusti eta aran saha anu berdampingan jeung Gusti? Kudu nama kaula dirinya Gusti sebab kaula manusia pertama anu diciptakan ku Gusti. Kudu nama la ilaha illallah Adam Rasulullah. Tapi toh kenapa dirinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dijawab ke Allah teh, heh Dam, moal diciptakan anjeun lamun teu diciptakan aran eta. Moal diciptakan anjeun lamun teu diciptakan Muhammad. Sebab naon? Anjeun berikut keturunan anjeun eta diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga, neraka, bahkan aras kabeh berikut alam dunia diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak moal aya, ibu-ibu moal aya, kula moal aya. Jadi orang teh moal aya sebab naon? Alam dunia berikut pengisina diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikeun ku Syekh kunan ku ieu Syekh Ja'far Al berjanji. Cek Syekh Ja'far Al berjanji, anta syamsun, anta badrun, nurun pauqa nur. Anjay. Tarepeh beh. Atuh, ieu urang kabehan. Pan ieu semua. Bisa ngagebros dong kalau malinya. Hei orang kabehan diciptakan tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kurang diagungkan kelahiran anak. Sebab naon? Urang teh kabeh alam dunia bahkan tahta perhiasan sampai terus lautan, bahkan cenah mobil mewah, imah, terus loba parahu di dieu mah. Parahu eta secara hakikatna diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kurang diagung-agung, ulah diletik-letik ngagungkeun baginda Rasulullah. Gedekeun. Ulah paletik-letik pigilaeun. Deku Chanel beh. Bener cek ulama tadi, cek guru kula tadi pangalahan. Mun bisa mah urang eta saurang ewang aya nu 1 juta, aya 2 juta, aya 3 juta. Naon hartina urang boga pakaya, naon hartina urang boga dunia. Secara hakikat pakaya urang, dunia urang diciptakeun tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi kaharti jelas. Yes. Sakedeung ari geus kaharti mah. Jadi kawannya eta teu di mana nya, teu di dieu, teu di mana kitu lah. Lamun eta mah ngayakeun acara urang kieu eta sok urunan nya. Deku Chanel besok urunan. Kunaon Bu? Deku Chanel. Atuh kumaha aja kitu. Ti dituna eta mah kula, haskula deku Chanel meureun. Jadi awi teh teu di dieu teu di mana sok urunan eta nya nu 10.000 nu 20.000 eta abi kumpulan para panitia, kumpulan para masyarakat. Cek abi euy hayu urang kumpulan ieu urunan nek maulid nabi yo nek ngayakeun Kangjeng Rasul yo urang ngariah-riah keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek sabaraha celetuk beh hiji masyarakat teh kumaha cenah lamun urang urunanna 50.000 anjay leutik bandinganana atuh men eta atuh leutik lah. Padahal eta teh cina dunia alam dunia kabeh sawah tanah kabeh secara hakikat diciptakeun tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang boga pakaya boga harta secara hakikat diciptakeun tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carojol benu hiji deui 10.000 macan ieu nageun 50.000 mah leutik. Lawi ceuk kabeh gara-gara gedekeun hayu cenah urang 100.000 hayu ceuk kabeh jumlahkeun menang sabaraha ieu urang pas mah jumlah jambleh menang 5 juta anak. Mangkading cek abi ngondang kiai naga nek ti jauh. Eta kiai ti jauh hargana 5 juta. Nu deket mah atuh leutik. Mangkading cek abi nu ti jauh urang yo. Ieu na nageun mun eta ngondang kiai na lain maksudna nyepelkeun kiai nu deket lain. Atuh dasarna ge kiai nu deket amplopan, nu gede amplopan. Ngan moal sarua nu deket jeung nu gede mah. Nu deket mah bajisina ge leutik.
Ateh hati di kadinya bensin seliter paling ge. Abi mah jauh. Rara siapa eta? Cek abi yuk orang kumpulan deui. Pas menjelang ngobrol 100 cenah. Cek abi deku senel ieu mal pati endah. Hai tambahan, hai can 150 digos bae ku abi masyarakat. Cek abi teh masyarakat, ieu urang rek ngayakeun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat ieu alam dunia diciptakeun tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula rek ngarayakeun maulid nabi urunanana 2 juta masyarakat nek sabaraha. Anjay. Kitu tah. Santri paling depan gitu loh. Atuh lamun aya tapi na atuh abi manek kumaha nek kajual kanyut insyaallah. Atuh lamun aya tapi na sebab naon ningali hiji sejarah anu teu aya bandinganana ieu alam dunia. Cek abi teh lain kuboga abi lain sohor lain naon ieu kula rek urunan 2 juta rek ngayakeun maulid nabi masyarakat rek sabaraha cek masyarakat kami burung can 200.000 anak letik. Ari maksud abi sugan teh kitunya kula 2 juta aju aya geun rada saperti rada sugi saperti ti kula 5 juta ti kula 3 juta ti kula wah pigilaeun atuh nu kula doang 2 juta kalah ceretuk anu ngomong meujana kumanya disebut santri tapi henteu disebut henteu santri kapalang teh kumaha sih jadi jelema pikir geuteun teh geun atuh jadi sok dijeun hulu teh nya hulu dijeun buntut teu ngepot diengkeun di tengah-tengah kaluhur ngadupak kaburi pokona mah pigilaeun eta atawa diomongan kurang mah ngarti aju urang teu buntut diajakan aing can dianggap naon kapan eta serba salah eta bangsa eta aya celetuk bae ngomong tapi ngomong lain di harapan abi diburi ka batur teh kitu ngomongna ka tetangga eta urunan kitu mah ria. Kapan cenah wayu bitus tawabaha lamun urang ibadah lamun urang sodako diiringan dengan ria eueuh hartian eueuh ganjaran kadenge ku celi abi saanu ngomongna si anu titah kadieu ulah ngomong di jauh kadieu karupan aing sia ngomongna ulah di hareup ulah di jauh ulah ngomong batur kadieu sia laju cenah atuh ria aria anu ria nu ngomong-ngomong ria beungeut sia anu ria laju cenah kumaha kitu engke heula tinjau heula nu kumaha anu riana sabab aya al hukmu bi tirabil amkina aya al hukmu bi tirabil asos aya al hukmu bi tirabil azimah hal hukmu ya duru mal elat hukum teh berjalan dina elat aya mahkum bi aya mahkum aleh nu riana tah sifat atau datna anjay eta mah enak kieu tungkul engke heula ceuk abi ulah saklaju ria aya sedekah anu diterima aya sodakoh anu diterima kang kaya ditangguhkeun aya sodakoh anu sama sekali diterima aya sodakoh anu diterima kang kaya ditangguhkeun mana contohna anu sodakoh anu sama sekali diterima lil ibarat urang rek salat ngeun eta urang ngalahuduna teh ku cikiih kira-kiranya urang rek salat ngeun ngalahuduna ku cikiih kira-kira eta salat urang endah tante atuh henteu lah dek kusenel meh henteu urang rek sodako ngan duitna bang emok urang rek sodako ngan duitna nang maling urang rek sodako ngan duitna rentenir sah sodakona sah secara sifat tapi lamun luput kana zat maaf wallahu a'lam moal aya ganjaran sebab naon diengkeun nage dicekal nage atanapi bebeunang nage tina jalan anu teu endah enak sedekahna mah sah bae sedekahna mah tapi lamun luput kajagaran kana ganjaranna wallahu a'lam kitu beh ti pusatna mah atuh engke heula ceuk abi teh sabab aya sedekah latuk balu aya lam tuk balu aya sedekah anu diterima aya sedekah diterima kang kaya ditangguhkeun contoh cek bapak DKM atanapi cek bapak Demramil dak ieu urang rek muludan atanapi cek ka ade eta tah ade jawara atuh kumaha aja bangsa eta bangsa jawara sakola nage pangdeugelan cenah ge cek maneh na kaula ge lain cek batur atuh cek ada sapertina teh kitulah hoi kula nek muludan yo ti kula 2 juta hok masyarakat rek sabaraha eta kapan ria bener
ria bener moal diganjar nya lamun katempelan dina diri pribadina aya sifat ria keneh menang sapoe dua poe les beh manehna teu ngomong-ngomong di sodako teu ngomong-ngomong di sodako ka masjid teu ngomong-ngomong di sodako muludan tah ti waktu hari tak ditarima ku Allah dina ganjaran sodakona alhamdulillah amin ya Allah ya Rabbal kaharti jelas eta berbicara tentang maulid Nabi kunaon sebabna urang kudu diagungkeun secara hakikat ieu alam dunia diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek ibu-ibu mang santri laju cenah ieu kami secara tidak langsung ngayakeun ieu kajenting akhir ge kajenting cepat dibasa geus katinggalin ge bulan muludna aya silih muludan ieu teuing cenah kami kuarila nandakeun naon cenah kami nandakeun cinta ka Kangjeng Rasul nu jadi pertanyaan laju Kangjeng Rasul cenah cintaan kitu ka kami ya iyalah masa ya iya dong durin aja dibelah masa digendong cintaeun Kangjeng Rasul ka urang aya sejarahna aya tingali dina hiji sejarah waktu Kangjeng Rasul kadongkapan ku malaikat Ajrail eta malaikat Ajrail rek nyabut nyawa Kangjeng Rasul harita keur aya dina kaayaan muriang Kangjeng Rasul harita keur dilung-liung ku para sahabat dilung-liung ku para malaikat kadongkapan malaikat Ajrail eta malaikat Ajrail ngarupakeunana lain malaikat Ajrail tapi ngarupakeunana jelema Arab eta jelema Arab bari jangkung gede bari kasep, bari make jubah, bogna gondrong, luar biasa, putih nak kabina-bina. Doang abi gitu. Cek ibu-ibu, lagi cenah eta mah cenah nyeletik nya hideung hirup deui. Ting torek. Heh iya Bu, deku channel ieu teh hayang kieu abi, hayang kieu. Abi ge pernah eta nanya ka Mimih jeung ka Abah almarhum, eta kudu tujuan keneh, Mimih ceu abi. Eta keur ngandung abi eta Mimi sok rajin maca surat Yusuf atuh karuh cenah. Aju Abah ya surat Maryam atuh karuh cenah. He Abah rajin surat Maryam, Mimi rajin surat Yusuf. Ai borosot ka alam dunia model kieu. Atuh kumaha aja kieu nya? Atuh sakieu-kieuna kitu. Ai tarojol we gacangna carita. Sa malaikat Ajrail dongkap ka Kangjeng Rasul teh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jeung malaikat Ajrail teh dibuka ku Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Dituju ku Siti Fatimah. Ari anjeun saha? Saha anjeun? Cek eta malaikat Ajrail. Kula sahabat Rasul. Lain anjeun mah lain sahabat Rasul. Kau lagi nyaho sahabat Rasul mah anu Amsorin, anu Muhajirin. Kau lah nyaho sahabat Rasul mah anjeun mah lain sahabat Rasul. Kula sahabat Rasul. Rek naon anjeun ka dieu? Rek panggih jeung Kangjeng Nabi. Heula cek Siti Fatimah teh moal geura dipanggihkeun anjeun jeung Kangjeng Rasul sameh kula datang heula ka Kangjeng Rasul. Gancang carita datang eta Siti Fatimah teh, ya Rasulullah, aya nu dongkap ka dieu ya Rasulullah, hayang panggih jeung anjeun ya Rasulullah, hayang pendak jeung anjeun ya Rasulullah. Saha eta tamu tersebut ya Rasulullah? Saha eta tamu tersebut ya Rasulullah? Bejakeun ka abi ya Rasulullah. Cek Kangjeng Nabi eta di omongan kitu ku Siti Fatimah. Kangjeng Rasul pertama teu geura ngajawab melainkan Kangjeng Rasul keur ngaracak cimata. Mejeuna ngadua kalian ditanya deui ku Siti Fatimah teh, ya Rasulullah, saha eta tamu tersebut ya Rasulullah? Dongkap ka dieu ya Rasulullah, naraskeun anjeun ya Rasulullah. Abi mah paur ya Rasulullah. Dijawab ku Kangjeng Rasul, "Neng geulis, eta hiji tamu lamun datang ka urang, yakin bakal misahkeun anak jeung pamajikan, anak jeung keluarga, salaki jeung pamajikan, bakal papisah kenikmatan di alam dunia lamun kadatangan ku eta tamu cek Kangjeng Rasul. Karena saha eta tamu tersebut malaikat Azrail." Aing ngarepe. Karena eta tamu tersebut malaikat Azrail. Pas mejeuna gancang carita terojol beh datang kadinya rek nyambut nyawa Kangjeng Rasul teh nandakeun Kangjeng Rasul cinta terhadap urang. Nandakeun Kangjeng Rasul cinta terhadap urang nu jadi umatna. Pas mejeuna gancang carita dicabut nyawa dongkap kana tuur. Kangjeng Rasul merintih cek Kangjeng Rasul malaikat Jibril nyeri amat ieu dicabut nyawa malaikat Jibril. Apakah kieu kitu nyerina dicabut nyawa eta malaikat Jibril? Cek malaikat Jibril, Gusti pikeun anjeun mah ka nyeri dicabut nyawa geus 70 kali lipat dikurangan ka nyerina dicabut nyawa. Tapi
tapi toh kenapa paman Jibril nyeri amat ieu dicabut nyawa paman Jibril bejakeun paman Jibril kamari ka Ajrail engkeun heula kitu ulah geura diteruskeun kitu ieu dicabut nyawa kaulah hayang ngadeheus heula ka Allah cek Kangjeng Rasul teh ka paman Jibril bejakeun ka Allah kaulah hayang ngadoa heula ka Allah kaulah hayang ngadeheus heula ka Allah Bril laju kumaha umat kula Bril lamun dicabut nyawa cek paman Jibril ya Rasulullah pikeun umat anjeun mah kumaha tingkah lakuna pikeun umat anjeun mah kumaha diri kepribadianna lamun aya dina keimanan jeung ketakwaan jelas dicabut nyawa diseumpamakeun jeung para rasul para anbiya tapi lamun aya dina doraka lamun aya dina bangkawara naudzubillah dicabut nyawana nyeri na kabina-bina naudzubillahi min kumaha cek Kangjeng Rasul Bril bejakeun ka Allah Bril geura tayangkeun tu ka kampung Muara II Bril geura tayangkeun tu ka kampung Binduangeun Bril geura tayangkeun tu ka kampung kaditu kabeh bila mana aya umat kula di Binduangeun bila aya umat kaula di Bawakan Bandung bila mana aya umat kaula di Cikareo bila mana aya umat kaula di Malimping bejakeun Bril ka Allah timpakeun kanyerina dicabut nyawa ka kaula daripada umat kaula anu ngarasakeun nyeri dicabut nyawa anjay larepe luar biasa Kangjeng Rasulnya cintana ka urang luar biasa Kangjeng Rasul cintana ka urang bahkan doa terakhir Kangjeng Rasul kieu ngadoana Allahumma khaffif alayya fi syakaratil maut Allahumma khaffif alayya li ummati fi syakaratil maut moga-moga Gusti ringankeun kaula dina datangna syakaratul maut jeung moga-moga Gusti ringankeun kaula jeung umat kaula dina datangna syakaratul maut alhamdulillah orang cinta ke Kangjeng Rasul yakin orang cinta supaya yakin dina pribadi hate cinta ka Kangjeng Rasul sabab Kangjeng Rasul ke cintaeun ka urang insya amin ya Allah ya Rabbal nandakeun orang cinta ka Kangjeng Nabi nandakeun orang cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin orang song sering-sering nyebut nama Kangjeng Nabi yakin orang song sering maca sholawat doang tadi salat berbeh orang maca salat ulah ngun ukur di majelis hungkul ulah ngun ukur di musalah hungkul ulah ngun ukur ke aya acara hungkul eta di mah urang ge naon sebabna naon masalahna kurang baca sholawat lam urang nandakeun cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangkeun ke di dieu wungkul mang santri cenah kami mah teu bisa maca sholawatna ge eta bari ngageang-geang anak atuh mantak naon maca sholawat da ku seneel beh atuh nek maca salat eta doang tadi lah salat idrikiyah salat wahidiyah salat munjiat salat nariyah silahkan eta mah rek maca salat naon ge bari ngageang-geang anak teh cek urang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ngeunaheun nya aju capek henteu sanu capek kahar timeureunnya atuh daripada ngageangkeun anak atarapi maulin anak teh cek urang nang ning kung geura gede geura jangkung geura bisa nyambrang Lampung geura bisa nyabak tum kapan teu ngayahu atuh mungkin maca sholawat eta aya ti mamah ti istri eta si ipay bari digeang-geang di kieu maca salat eta si ipay mah capetang nurutan manehna pas meja nurutan di hareupeun hau teh bari ngome-ngome hau ku sendok cek manehna Allahumma sholli sholatan kamilutung sasalaman ting tore gila salah tapi lucu kapan hartina mah hayang bener timbul pertanyaan cek ibu-ibu mang santri kami mah cenah teu mampu maca salat mang santri kami mah sok biasa sok di majelis teh cenah sok di polopori lamun di ditu mah eta di bendungan mah ku mayayah aju makokom terus Mairah, terus Masilah, Madewi, aya di dia. Oh benernya. Eta isu kene jam genep geus kecemprengan eta dina sapeker. Eta kula kreas ge sok nikah hudangkeun. Bari teu ngeunaheun teh Allahumma sholli sholatan jedek ku senel ting torek. Hayang maledog atuh mantak naonnya urang maca selawat ulah ngeun ukur di majelis hungkul ulah ngeun ukur di musalah hungkul mantak naon urang di imah supaya turun rahmat Allah ka imah urang insya amin ya Allah ya Rabbal timbul pertanyaan mang santri cek ibu-ibu kami mah teu sanggup bahkan teu mampu eta maca salat mang santri tingali Imam Sri Sakoti punya bicara man qasoda maudian dakupi maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakot utiarutan fil jannah saasa jalma anu ngawirid ngadawamkeun secara boga tidak
langsung boga tujuan hayang ngawirid kalimat-kalimat zikrullah dengan ngamuliakeun baginda Rasulullah, yakin bakal diberi kabungahan dunia sinar akhirat insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut cenah ngawirid naon kitu mang santri sering ku abi dibejakeun, sering ku abi disebut-sebutkeun wirid ku ibu kalimat bismillahirrahman. Kalimat naon cenah Bu? Kalimat bismillahirrahman. Mang santri babari horenganan babari anak kala babari kurang dimamorehkeun eta kalimat bismillah. Bahkan tinggalin hiji sejarah anu sangat luar biasa, eta ibu-ibu tukang ngawirid bismillah. Eta ibu-ibu tukang ngawir kalimat zikrullah. Seorang lalaki bahkan seorang suami gilaeun karena nu ngajadi pamajikana tukang ngawirir bismillah. Sebab naon? Coplok kaimananana, coplok katakuanana, jauh jeung aturan ulama, gilaeun neuleuh pamajikan tukang ibadah. Kumacarana cek salakina pamajikan aing supaya podar. Ih ting toreknya. Naudzubillah min dalik. Gancang carita biasa manehna bebeja ka pamajikanana. Cek mainna teh neng geulis pinter bager jubur hauk cenah. Kakak cenah naik ka Jakarta. Nyinaon kakak Jakarta rek usaha cara batur. Laju cenah naik usahana teuing naik usahana naon ge. Pokona mah doakeun bae nya cenah ku neng. Nya mohon atuh biasa sasalaman teh. Atuh geus kitu pokona mah gancang carita dorbeh ka Jakarta menang sabulan 2 bulan 3 bulan balik ti Jakarta jaya corona. Pas mujuna kitu maena eureun heula di leuleweung lamun contoh teh meureun di makam tah eureun eta rek datang ka imah teh nyiar naon eta salakina eureun di leuweung nyiar oray taneuh kalajengking seuseudan diasupkeun ka jero kardus supaya nage datang ka imah dibuka ku pamajikan oray taneuh kalajengking supaya nyeureut ka pamajikan supaya mod ya ku gila ke pamajikan. Menjadi gancang carita datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam. Eta cenah pas menjadi cenah ja kakak tos dongkap mohon cenah dongkap aju cenah kumaha damalna cenah alhamdulillah cenah ieu cenah bakal cenah mau oleh-oleh cenah kakak mawa kardus cenah mawa mohon cenah kardus dibawa ku pamajikan si kardus teh tek ngan eueuh di dieu mah di teu meureun aya kadenya. Ayah kade mana kade gerak. Tahu kau mina diobrolkeun dia ku SNL be boh. Nyeri hate. Iya dina acara kila, acara gede kieu, para ulama, para kiai, para santri menang kardus ari abi henteu. Atuh ting kumaha boh pokona mah aneh abi ge aneh. Kapan eta picilakan atuh eta mah sapertina kardus di jerona kejo-kejo aya apak dina abi kejo mah. Eta mah simbol ieu nya. Eta pas menjeuna balik teh abi, pas menjeuna balik gitulah, datang ka jalan. Abi nanyakeun ka Mang Muhyiddin, kana Mang santri, Mang Muhyiddin, dibere kardus teu ku panitia. Henteu cenah anjay. Dak picelakaun cek abi datang ka imah. Dak urang leumpangna anca-anca bae. Supaya teh cek panitia Mang santri kardus. Eta abi leumpang nyireu kaburi. Eueuh bae. Gahil doang. Ata asal leumpang deui abi cek Mang Yadin dibere kardus teu kupani henteu cenah ai kumaha tadina budak aing mah heueuh atuh kumaha tadina ye urang geus eta datang kana mobil kana Mang Jumhari kana supir teh cek abi teh Mang Jumhari anca-anca bae mah mobilna sugan teh kitu lah panitia ngudag abi asal neuleuh kana kaca spion eueuh bae asal neuleuh kana kaca spion eueuh bae cek abi per jejek pir ser be pir nu hade poho di pasar Cibaliung eureun meuli naon bae boboroeun bisi cilaka datang ka imah meuli martabak abi di pasar Cibaliung teh pas meunjeuna deur eta kapan abong eta nyeri hate urang nunggu kardus datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam cenah eta si neng teh culak cileuk cenah mana kardus tuh lah kapan abong eta di kusenel be atuh bulu pun sempat kumar lupa kalau kau tambahkan lagi kelukan ini atuh kula ti ditukar nungguan kardus eta ka imah ditanyakeun kardus eta pas meujana KS jeung abi ngarendeng mah kerenyang anu nyaanya cenah ka panitia atuh cenah anu ceramah atuh anu nya cenah ka panitia modar meureun panitia aing ge teh nyaho ieu geus ulah ngomong ulah buka kardus androk sia bae kan dibuka atuh nya cenah aneh teh cenah atuh cenah kapan hendak eta urang atuh eta urang akhirna adu omong jeung pamajikan ku gara-gara teu meunang kardus eta jadi eunteng ka ade di SNL beh jadi eunteng ti harita daripada kula balik ti dieu pasea jeung pamajikan geuning jeung ka ade kula mah pasea eta abi abong kapan harita atuh geus naon ari ditembal kurang pamajikan mah lain tembalaneun kan bangsa ieu mah nya
Atau lain tembalan dek Chanel beh. Urang ngomong sekali main nama geus kaditu. Aing pokona pirawedeun beh. Ari digelutan ku urang menang sohor moal. Atuh pokona mah abong beh. Kula keluar beh ti imah. Gek beh kula na kursi. Cek kula teh sudah tahu luka. Aduh aing kumaha teruskeun. Nek nyawer moal. Abi mah abi di Cikesik, di Panimbang, di Bayah, terus di Panimbang ka dituna ka Bojena, terus di mana di ditutu dicari di Caringin, ayo terus ka ditu deui abi ka mana ka ujung kulon, nyanyi eta di sawer. Ieu mah eueuh. Di Cikesik bae lurah nu nyawerna, lurah mana lurah? Sawer aing ye. Di Cikesik mah di sawerna ku palurah, tanyakeun ka palurah Cikesik. Eta pas menyeta terolong beka di lama. Hei cek abi paluar reka mana ulah henteu. Rek nyawer cek palurah teh cek entek nyawer. Hei ulah cek abi izin abi dong artis bae ke disawer. Ih cenah atuh mingkeun nyawer kieu cenah daripada nyawer artis mah orang kieu bisa nyanyi. Cenah wis. Rek nyawer moal. Moal diteruskeun. Datang ke mana tadi abi ngomong? Tah eta lah bener kan kardus. Basuhnya gajang carita dibawa ke pamajikan set beh eta si kardus teh pas datang ke dapur rek dibuka ku pamajikan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril sujud di hadapan Allah. Cek malaikat Jibril, Gusti kaula terido Gusti ningali abid Gusti rek ditolimi ku salakina. Kaula terido Gusti ningali abid Gusti rek dihianati ku salakina. Kaula terido Gusti sebab ahli ibadah eta Gusti. Cek Allah teh Abrel geratangkeun tuh ka surga gantikeun orai taneuh kala jengking ku intan mutiara nanyokoti surga sakecap netra dibuka ku majikanana dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim brai orai taneuh kala jengking ngajadi intan mutiara nanyokoti surga. Anjay luar biasa kalimah naon cenah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tingali para ulama punya bicara kitab-kitab Allah anu turun ke alam dunia kabehna aya 104 kitab anu 103 eta manana dikumpulkeun dina kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an 30 juz anu surat aya 114 surat anu ayat ayat 166 ayat eta manana dikumpulkeun dina surat dina surat Al-Fatihah eta manana dikumpulkeun dina kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dina kalimat bismillahirrahmanirrahim maknana dikumpulkan dina B nu aya dina bismillah. Ditafsiran ku para ulama bikana makana biakunu mayakunu moal aya langit lamun teu anu ngademelna moal aya bumi lamun teu anu ngademelna basadahareun moal kudu nyebeuhkeun kana beuteung urang lamun teu disebeuhkeun ku Allah kapan kana tauhid lupatna di mana kapanggihna dina B anu aya dina bis aing rarepe kahartinya kalimat naon cenah Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Mang santri kami teu mampu cenah eta kitulah ngan kami hayang menang magfirah Allah ngan kami hayang menang syafaati Rasulullah kumaha carana Bu eta mimbabi itlaqil am wa irdatil khas kajenting abi ngomongna di jelema umum ngomong titah ngawirid eta khususiatna mah pikeun bapak-bapak. Ibu-ibu mah ulah urad wirid ibu-ibu mangan hiji bae taat kanu jadi salaki andai curug ibu-ibu sasangaleun ku ngawirid bismillah tapi doraka kanu jadi salaki tarangna hideung ku sujud ka Allah tapi doraka kanu jadi salaki maaf aja baraku magfir Allah syafaat Rasulullah la syafaati cek Kangjeng Nabi moal nyapaatan kaula karena ibu-ibu anu duraka terhadap salaki naudzubillahi min. Tingali lantat Allah la anahu wa rasul wal malaikat wa nasu ajmain bakal dilanat ku Allah dilanat ku Rasulullah dilanat ku seluruh malaikat Allah naudzubillahi min illa anta tuba wa tarji'a lamun teu gancang minta hampura kanu ngajadi salaki insya sok minta hampura sok geus urang mah taat bae cenanya taat kanu ngajadi salaki mang santri secara taatna kumaha ku tingkah kami rumasa mang santri tingkah nage kami teu endah kami unggal poe leleupangan bae memotoran ih ting torek atau kami boro-boro hayang tingkah nu endah teh dari besalaki henteu bisa ku tingkah ku basa henteu bisa keneh bae cenah ku tingkah jeung ku basa ku dangdan kunaon cenah dangdan ulah gati-gati he karasa ku abi ka ieu ka Gojali dek ku Chanel bae
Atau karasa ku abi eta istri teh ya, abi harita mejeuna panganten anyar. Kakarak 3 bulan. Luar biasa pokoknya mah. Mejeuna sayang-sayange. Eta biasana abi mun pengajian teh malam Jumat teh jeung bapak-bapak, biasana mah jam 11 sok eureun, jam 10 geus eureun abi. Wallahu a'lam bishawab kudu ngarti malam Jumat gitu loh. Panganten anyar. Kabayang ku abi eta pamajikan teh make lipen, make pipur, make pokona mah kabayang pokona mah abi. Eta kun teh abi balik ti majelis eta sarung geus marosot. Panganten anyar gitu loh. Pas menye datang ka imah, assalamualaikum. Tenimbalan. Assalamualaikum. Oh nu nimbalan. Ku abi digedor bae eta pantos ieu teh kamar teh. Menjadi digedor ku abi aya sugun teh mah dangdan, horeng molor, saya teh megahil doang. He kapan eta sakitnya tuh di sini oh. Atuh mun eta mah bujuk dicinta ulang pun tiba ti majelis kene ai kunaon datang ka imah jurig nu aya. Abong nyeri hate. Eta penting hari tak abi henteu ngendong jeung mana di kamar eta henteu di kamar sabelah kula ngendong nage. Nyeri hate. Atuh bayangan urang mati majelis gitu aya datang ka imah Bapak Nira Bu geus cawig big bae. Bari geus ngacah bae teh. Bae hang notok bae mah. Eta meujeun isuk-isuk teh meujeun isuk-isuk. Cenah hampurannya cenah neng kerung cenah bobo ti payun. Atuh kula garing. Enggak susah. Dangdan ibu-ibu mah dangdan. Bungahkeun hate salaki insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sering ku abi dibija-bija ketinggali hiji sejarah wasina darang anu sangat luar biasa. Baheula can aya waktu listrik kieu can aya baheula mah. Baheula mah can aya lampu listrik kieu can, baheula mah lampuna lampu totok, baheula mah. Eta pas meujina eta kabeneran peuting harita eta lampu totok parareum kabeh. Pas meujina kitu pamajikanna hayang modal. Iya nek ngomongkeun teh heulang ke heula nya sagedeungnya. Insya Allah ayah hikmahna, insya Allah ayah hikmahna. Eta mah majikanana hayang modal. Pas meujina kitu manehna teh ka dapur hayang modal teh. Rugap ka aing nyapoek cenah ieu ka mana aing kudu kumaha gep kana plastik. Ai kunaon kuku manehna diasupkeun kana plastik su bisi eta teh. Ai sugan teh masuk teh aing dongeng ieu nya. Teuing pokona mah jurus sakati mah da bakulah mah. Ai sugan teh mah eta si plastik teh diingkeun dina taneuh ja kaluar sieun horeng diingkeun dina kursi atuh malum poek. Ari isuk-isuk teh salakina reka nalayan, salakina reka sawah, salakina reka huma. Eta pas meunyeun pangeulan hudang lain pamajikanana salakina. Cek salakina teh pas datang ka dapur, anjay. Wanita solehah cenah. Isukana geus nimbel cenah. Meureun ge nyaho ti kakau jali, ti para ulama, ti para santri, lamun salaki rek ka mana bae rek ka sawah rek nelayan, gancang timbelan bisi lapareun. Eta cenah istri sulehah luar biasa pokona mah. Pokona mah aing kabeneran cenah boga pamajikan. Eta ka mane bangsa eta nya lumun geus kebal mah teu pati baunya. Eta teu gacang carita deui geus beku salakina diasupkeun ka jero gabol kampek rajut naon di dieu. Eta bae pokok namanya diasum bus beta si eta teh datang ke sawah kopret pas datang ke jam 11 meujeuh ngawadang gitu loh. Eta pas meujeuh ka wadang teh cek manehna geus jam 11 cenah ieu beuh deui kana waci ngawadang cenah ieu pokona mah kabayang eta ku salakina teh jengkol ngora sambal delan lauk asin anjay pokona mah. Pas meujeuh narek dibuka, bismillahirrahmanirrahim, cek salakina teh, pandong bau tai. Cek salakina aya teh anjing meureun cenah di ditu mah. Nya aing rek pindah aing cenah ka dieu aya teh anjing meureun. Pas meujeuh rek dibuka deui ku salakina, pandong bau tai keneh bae aing maneh cenah ieu. Kumaha tadina cenah ieu bodoh teuing cek salakina aing merek tai rek jurig nek naon aing teu kuat lapar cek salakina. Pas meujeuh dibuka ku salakina bener tai. He eta teh anta parah deui salakina oh. He ulak-ulakan tai kula mah si Neng bae di imah ngarendeng jeung abi kecentut teh nya tut cenah. Heup. Atuh maksudna mejus teh kitu nya atuh teu maneh teu batur kapan. Abi ge pernah digigireun mitoha. Atuh kumaha jai kacu tuh ku abi geus dikiki bela. Kalau tut cenah ade kumenong eta he lain dirarasaan tadi ku senel we. Eta si Neng ku parigel nageh kitu nya. Ka mana bae eta ngomong. Eta mesti Neng, oh cenah aduh oh dong Mbak aing heuh.
Atau parigal ge bela salaki atau kumaha salaki nahan pejus atau parigal bela kumaha bae eta bangsa nu karima ya pigilaeun. Atau mun salaki keur kumaha bae parigal dibela eta makal oh cenah mah dusun can dihareup bapa bapa nira cenah ditampilin ku hot geura bae. Atau eta teh maneh teh batur eta. Atau pamajikan ge meureun keur kecentut teh kitu lah nya. Eta dihareupeun salaki tut cek abi ulah kitu dusun. Lamun nek mejus kadi itu lompat ulah digigireun cek abi jak kiki ge salaki pingpinan kudu dihargaan memeh ku batur ge hargana atuh ku pamajikan heula atuh ahampura cenah neng kecentut cenah atuh kumaha cenah jak kecentut eueuh jelema ieu cenah anjay aing teh dianggap jelema ieu bangsa nu karipik gilaannya eta urang hendak eta dikuseunel hendak atau ulak-ulakan ku sapertina tainya teu menjurus ke urang eta rewet atuh kamating tai eta mah pokona teh anta parah di salakina teh teu kuat marah kanu ngajadi pamajikanna langsung ngasah golok geus herang teh ate si golok cek salakina Sarmina modar dia ku ai aya teh Sarmina aya mana duit teh Sarmina ya duit ya teh hampura teh Sarmina hampura. Iya ku abi lamun disebut ngaranna Pak RT kitu saha bae sing mudah-mudahan asup surga amin. So abi emut kana bahasa ulama lamun dina hiji pangajian aya kasebut ngaranna ulah hewa urah marah eta hiji magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal cik teh Sarmina yes. Atuh kumaha eta maju kitu ieu rumusna ge eta ti dituna. Gitu beda pokoknya. Atau kau masalah kina marah teu kuat. Eta salah kina teh bari lumpang Sarmina modar dia koy. Eta teh Sarmina terus rasa pas meujina hudang datang ka dapur cik teh Sarmina bapa nira popoyaman aing dibawa ku salaki. Kumaha aing geus kieu. Eta teh Sarmina 7 mulut telok dangdan harita keneh. Pabrik cat napal kabeh nawak. Anu kuning, anu beureum, anu hejo, anu bolong. Pokona mah. Eta teh Sarmina cicing di hareup imah teh na teras cik teh Sarmina sis menanti kedatangan sang suami pasti marahan ka aing eta salakina ti jauh keneh Sarmina modar dia ku aing ngaliwat ka imah ka adeka kunaon teh Sarmina modar pokona Sarmina mah ku aing pas meujina datang teh ka hareup imah meureun 50 meter meureun kitunya eta salakina terus rasa cik salakina pandi imah aing dong aya saya mah cenah teh nyahoan lamun eta pamajikan 7 mulut telok dandan gitu loh heuh malih rupa meureun atau masih nak beda meren kulit yang pupur dong kunur membernya ayo maksudnya Sarmina modar dia kuai ngadeukeutan deui bae tapi dong nama pamajikan aing cenah eta Sarmina modar dia kuai tapi pamajikan aing dong nama Sarmina modar dia kuai tapi bener dong nama Sarmina modar dia kuai tapi asa nama pamajikan aing Sarmina ngancar beku seneel bengancan pas datang ke hareupeun teh min dia atuh abi ka min dia jageuli soreng geus luar biasa eta teh anta para di eta golok anu seukeut teh bekana sarangkahna nyeri hate teh kaubaran kudang dan pamajikan langsung pamajikan dirontok dikempol diasupkeun ka jero sumur ka kamar piraku geus geusnya kudang geus lah urang kudang bo bila salaki ibu datang papa genepi kalawang taros ku hate nu senang dibarengan ku senyuman osok tara ih tialo terus bukaan bajuna terus kusutan kesangna terus taros kahoyongna anu jadi salakina osok tara Bapak bade tuang heula Bapak bade leut heula Bapak bade iba keula apa bade pelaketukan heula osok tara memang telok kok dasar geus aru aing heung ngacaprak ieu kula ngomongnya ting aing he atuh geus lewat batas ieu kumaha urusanna aduh aing heueuhnya urang kembali malah endah ieu oh reman ieu nya
Orang kembali nandakan orang teh ngagungkan karena kelahiran baginda Rasulullah, nandakan nu pertama cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, la syafaati kaula moal nyapatan kana eta hiji kaum, lamun kaum tersebut henteu cinta ka kaula. Anu kadua, lamun kaum tersebut henteu cinta ka para ulama. Sebab naon? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama eta ahli warisna para nabi. Laula murabi ma arab tarabi. Andai taya para ulama, andai taya para kiai, andai taya para santri, yakin urang moal nyaho tata cara ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lamun jalma geus jauh jeung pengajian, lamun jalma geus jauh jeung ngaji, lamun jauh geus jauh jeung para ulama, lamun jalma geus jauh jeung para santri, lihat Imam Nawawi punya bicara, cek Imam Nawawi, palaula bi ilmil ulama la sarana sukal bahaim falaula bi ilmin ulama. Cacak hiji jalma lamun geus jauh jeung aturan ulama, jauh jeung aturan santri, jauh jeung aturan kiai, kal bahaim diri pribadina tingkah lakuna darajatna seperti sato. Aing rarepe tadi mah seserian kuari mah rarepe. Anu katiluna cinta terhadap orang tua, insya tah bobohan waktuna atuh geus penting kukula mal dilanjutkeun engke bisi diundang di kula ka dieu ngomongkeun naon. Jadi gue tinggal karena segmen awalnya ngayakan orang nagan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu pertama cinta ka Kangjeng Rasul, anu kadua cinta ka para ulama, anu katiluna cinta terhadap orang tua. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Kumaha Bu terus? Nyaan? Anjay. Iya ulak-ulakan ku ibu-ibu abi mah ku si Neng masuk di mari penting terus ka itu kumaha geus leuleus mah atuh meureun abi geus leuleus nya. Jadi sakitu anu kapihatur kirang langkung anjeunkeun dihapunten. Mudah-mudahan naon rupi ucapan kata-kata abi aya manfaatna khusus pikeun pribadi abi, umumna jeung urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bila mana aya kata-kata abi anu teu endah, jelas eta teh timbulna tina kabodohan sim abdi. Tapi lamun aya endahna, lamun aya leresna, eta teh taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Aspirin si pitang gajah, anak kuda berlari-lari, biarpun kini kita berpisah, insyaallah kita akan jumpa kembali. Daunana daun saga terbandun awit tiada jaga si adeni insyaallah bisa pertama di dalam waktu dan gelombang yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.